Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng kelompok abdi bade ngajelaskeun materi tentang carita pantun. Carita pantun atau lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonankeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan atawa ritual anu disebut mantun. Mantun biasana dipiri ku kacapi sarta biasana dihaluangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeting jeput nepi ka tutuk teh di mimitian ti bada Isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang, dumasar kana mediana. Carita pantun gelar dina lisan sarta ngandung halal anu mere kesan pamohalan. Carita pantun teh kaasup sastra lisan. Turun temurunna jeung sumberna tata lepa ku cara lisan. Munasabah upama dina kamakaranana timbul sasabaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy. Pola jaran carita pantun umumna teh kieu. Satria ngalalana upamana bae lantaran neangan putri pipramersuarieun. Sapanjang ngalalana loba kajadian anu karandapan, saperti paperangan jeung musuh. Akhirna satria pajajaran teh unggul perangna, tuluy ngahadup ka putri, sarta ngadeg raja. Nilik kana alur caritana aya dua golongan, nyaeta galur leunjeuran jeung galur simpai. Galur leunjeuran nyaeta galur carita nu ngaleunjeur atawa lempeng. Kapanggihna tina nitenan ruruntuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan carita anu ngalakonan teh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Berikutna aya struktur carita pantun. Nu kahiji aya rajah, ruat atawa ruatan. Nu kadua aya eusi, nu jadi inti lalakonan. Bagian-bagian eusi nu kahiji aya narasi, ngagambarkeun adegan galur laku lampah karakter ucapan. Nu kadua aya deskripsi, ngagambarkeun objek sangkan karasa ku panca indah kaluwanes. Nu katilu aya dialog, bagian paguneman antar palaku. Nu kaopat aya monolog, bagian paguneman palaku ka dirina sorangan. Nu katilu oge aya rajah pamungkas, nyaeta bagian panutup. Salanjutna aya galur carita pantun. Nu kahiji aya galur leunjeuran, galur carita anu lempeng. Kapanggihna tina niatanan ruruntuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan caritana nu ngalakon teh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Saenggeus ngelehkeun sasabaraha nagara, tuluy tumetep ngaheuyeuk negara patulukan nu pangakhirna. Nu kadua aya galur simpai. Dina galur simpai mah saenggeus palaku utamana ngalalana bari meunang rupa-rupa doja sarta pribadina beuki punjul. Akhirna bisa mulang deui ka nagara asalna. Lalakon pantun anu kaasup galur simpai teh biasana umurna leuwih kolot. Batan carita nu make galur leunjeuran. Sawatara contohna Ciung Wanara jeung Lutung Kasarung. Contoh carita pantun. Aya Ciung Wanara. Kacaritakeun di Karajaan Galuh anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita teh nyaeta Prabu Barma Wijaya Kusuma. Anjeunna boga permaisuri dua. Nu kahiji Dewi Naganingrum, ari nu kadua Dewi Pangrenyep. Harita duanana keur kakandungan. Bareng nepi kana waktuna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun. Budakna lalaki kasep jeung mulus. Dingaranan Haryang Bangga. 3 bulan ti harita Dewi Nagaringnum oge ngalahirkeun. Diparajian ku Dewi Pangrenyep. Orokna lalaki deui, tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing. Nepi ka saolah-olah Dewi Nagaringnum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saestuna diasupkeun kana kandaga, dibarengan ku endog hayam sahiji. Terus dipalitkeun ka walungan Citanduy. Mireunggeuh kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Dewi Nagaringnum. Terus nitah
Ki Lengser supaya maehan Dewi Naganingrum. Lantaran dianggap geus ngawiwirang Raja Pedang ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku Lengser, tapi henteu dipaehan. Ku Lengser dilengsongkeun ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga anu dipalikeun tea nyangsang dina babadodon. Tataeheun lauk Aki jeung Nini balang gantrang. Barang Aki jeung Nini balang gantrang neangan tataheunana kacida bungahna meunang kandaga teh. Leuwih-leuwih saenggeus nyaho yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Gancangna budak teh dirau di pangku. Dibawa ka lemburna nyaeta lembur Geger Sunten sarta diaku anak. Kocapkeun budak teh geus gede, tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki balang gantrang. Nenjo manuk nu alus rupana. Nanyakeun ka Aki balang gantrang ngaranna eta manuk. Dijawab ku Aki eta teh ngaranna manuk ciung. Tuluy nenjo monyet. Nanyakeun deui ngaranna, dijawab ku si Aki. Eta teh ngaranna Wanara. Budak teh reseupeun kana eta ngaran. Tuluy bae menta supaya manehna dingaranan Ciung Wanara. Aki jeung Nini balang gantrang satuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi pamuda anu kasep sarta gagah pilih tanding. Ari endogna tea disileungleuman ku Nagawari ti Gunung Padang nepi ka megarna. Ayeuna geus jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poe, Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini balang gantrang. Sabab rek neangan raja di Galuh. Rek nepungan raja di Galuh. Initna bari ngelek hayam jago tea. Bareng nepi ka alun-alun amprok jeung Patih Parawesi katut Patih Puragading. Nenjo Ciung Wanara mawa hayam jago. Eta dua patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan. Pruk bae hayam teh diadukeun. Hayam patih eleh tepi ka paehna. Patih dua ngambek barang rek ngarontok. Ciung Wanara ngaleungit. Dua patih buru-buru laporan ka raja. Ari Ciung Wanara papanggih jeung Lengser. Terus milu ka karaton. Nepi ka karaton, Ciung Wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Duanana make tandon. Lamun hayam Ciung Wanara eleh, tandonna nyawa Ciung Wanara. Sabalikna, lamun hayam raja nu eleh, tandonna nagara sabeulah. Sarta Ciung Wanara baris dijenengkeun raja tur diaku anak. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeseh terus kapaehan. Ku Ciung Wanara dibawa ka sisi Cibarani. Dimandian nepi ka elingna. Gapruk diadukeun deui. Keur kitu datang Nagawiru ti Gunung Padang. Nyurup kana hayam Ciung Wanara. Saenggeus kasurupan Nagawiru, hayam Ciung Wanara unggul. Hayam raja eleh nepi ka paehna. Luyu jeung jangjina Ciung Wanara dibere nagara sabeulah, belah kulon. Dijenengkeun raja sarta diaku anak ku Prabu Barma Wijaya Kusuma. Ari nagara anu sabeulah deui, belah wetan dibikeun ka Haryang Bangga. Ku kabinekasaan Ki Lengser, Ciung Wanara bisa patepang deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka pardaya Dewi Pangrenyep teh kanyahoan ku Ciung Wanara. Saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkep ku panjarakeun dina panjara besi. Haryang Bangga kacida ambekna basa nyahoan yen indungna geus dipenjara ku Ciung Wanara. Der atuh tarung. Taya nu eleh sabab sarua saktina. Tapi lila-lila mah Haryang Bangga teh kadesek ku Ciung Wanara. Haryang Bangga dibalangkeun ku wetaneun Cipamali. Tah harita kaayaan Galuh jadi dua bagian teh. Kuloneun Cipamali dicangking ku Ciung Wanara. Ari wetaneunana dicangking ku Haryang Bangga. Eusi caritana, novel
Cip Wanara Aji Prosidi ieu ngagaduhan jalan cerita panjang. Kituna eta kedah didamel tinjawan tina novel Ciung Wanara guna mantak ngamudahkeun pikeun ngartos alur carita mimitina. Saingga analisis struktur mitos tiasa dilakukeun. Ikhtisar carita Ciung Wanara dina novel Ciung Wanara karya Aji Prosidi teh dibagikeun kana dina episode. Hasil kengingkeun analisis struktur mitos dina bentuk 8 episode. Kalebet episode 1 Dua Ratu Prabu Barma Wijaya Kusuma nyaeta Pohaci Naganingrum sareng Dewi Pangrenyep gaduhna reuneuh. Episode 2 Pohaci Naganingrum bakal ngalahirkeun. Episode 3 Dewi Pangrenyep Robi orok Pohaci Naganingrum sareng anak anjing sedengkeun orok salaresna dibuang ka walungan Citanduy. Episode 4 Raja Prabu Brahma Wijaya Kusuma merentahkeun lengser maehan Pohaci Naganingrum. Tapi katetapan raja henteu kalaksanakeun ku lengser. Episode 5 Aki sareng Nini Balang Gantrang mendahkeun orok sareng endog hayam dina kandaga Trasnamina orok Ciung Wanara. Episode 6 Ciung Wanara angkat ka indung negara kota pikeun milari asa-usulna dirina ku hayam sambung. Episode 7 Dewi Pangrenyep dihukum panjara kusabab kajahatan anu kapungkur. Episode 8 Haryang Bangga gelut sareng Ciung Wanara satos carita dibagi kana sababaraha episode. Tahap salajengna ngahartikeun carita mes jero unggal episode teras diposisikeun dina sumbu sintagamik sareng paradigmatik anu oposisi biner numutkeun analisis lengkah struktur mitos Levi Strauss. Analisis carita. Nu kahiji aya tema carita, nyaeta tema caritana karajaan. Nu kadua panokohan. Raden Brahma Wijaya Kusuma. Teguh, kuring henteu terang naon sareng kumaha manehna eta bajingan Naganingrum sareng micen maitna jauh tanpa aya anu terang. Beunang mesen Raden Barma kalayan nada cepil sareng rarai anu disiram. Nyimas Dewi Naganingrum. Sabar Nyimas Dewi Naganingrum ngan ukur tiasa pasrah ka anu maha kuasa ku sadayana anu kajantenan ka anjeunna. Kilengser atawa penasehat raja. Sae anjeunna masih tiasa bersyukur ngagaduhan lengkah anu hade anu hoyong nyalametkeun nyawana. Teras deui aya Aki sareng Nini Balang Gantrang. Welas asih, rajin, kalayan rajin sareng ikhlas sapinuhna Aki sareng Nini Balang Gantrang nyungkeun sagala ilmu gaib anu dipibada pikeun barudak angkatna. Ciung Wanara. Sepi budak ngora anu ganteng sareng jempe sakedap. Nu terakhir aya Haryang Bangga. Budak orok anu lucu pisan. Alurna alur maju. Latar tempatna di Istana Leuweung Kalurahan. Latar waktosna isuk beurang sore. Latar suasana sedih bagja. Nu terakhir aya amanat. Urang kedah henteu timburu ka batur. Sabab eta tiasa ngarugikeun diri sareng batur. Sakitu ti kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.